Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba lanal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wal awan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala aidan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad min haqqil walad 'alal walid thalathun ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'addibahu idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kampung Panyaungan. Ku kaula sangat dipika hormat tur dimulyakeun, khususil khusus al mukarram guru urang anu ti gulusur, oge al mukarram guru urang anu ti gadog, nu nembe pisan masihan ujangan ka urang, sareng kori-kori baik anu ti Tanggerang maupun anu ti Pandeglang. Sekaligus ku kaula sangat dipika hormat, mugi sadayana guru, sadayana ustad, sadayana para kiai, ku Allah senantiasa dipasihan kasehatan lahir batin, sing ditambah-tambah panjang umurna, sing ditambah-tambah rizkina, sing ditambah-tambah istrina. Kunaon ibu-ibu nak calangap terjadi lesteuing nomor 30 tama nu penting mah para kiai sing palanjang umur, neangan calon kiai mah jahara rese, teu cara neangan calon pajabat, calon DPR mah ngaliyah kamari ge caleg nu teu marareunang. Calon jeung 11 nu meunang hiji, nu 10 edan kabeh. Harayang jelema jadi pejabat, harayang naon sababna ngeunaheun sabulan gablek gaji, mun gering aya nu ngadokteran, nek lelempangan di mobilan, modalna dibere mata harayang jadi pejabat. Teu cara jadi kiai jeung jadi ustad. Naon mamang pernah neuleuh pelang baleho calon ustad 2015 aya we.
teu harayangeun ustad mah sebab gaji teu gablek paling jago atuh nyolatkeun ti nu modar mantak teu hararayang mulung minantu ka santri jauh duitan tolol sia geus urang doakeun ta para kiai sing panjang umur amin. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan tinu handap sampai ka luhur pejabat urang muga-muga ku Allah sing diberi taufik hidayah terutama pisan Sohibul Hajat Kiai Badri urang doakeun mudah-mudahan hajatna sing dibarokahkeun putrana nu parantos disepitan mudah-mudahan ku Allah sing didamel putra anu soleh oge ieu pasantren muga-muga sing langgeng dugi ka poe kiamat. Para jamaah sadaya geus kadangu nasehat ti guru urang ai kulamat tinggal nambahan ari tambah mati lok loba lamun urang meuli beas 10 liter moal aya nu nambahan 20 liter paling geus setengah liter geus tambah ieu gitu panyambung ieu doang gantar endek ngajul gedang gitu kurang pendek teuing eta panyambung moal lewati gantar geus kula mah atuh nambahan cariosan guru urang bae nu ti payun. Para jamaah sadaya tadi geus kadangu ku urang mun jelema hirup hayang salamet di dunia jeung di akhirat patokanana agama sebab urang cicing dina agama Islam tayenu hajat ngayakeun walimatul khitan khitan teh da undang-undang Allah lamun manusia hayang salamet sakali deui patokana agama maka pala hadirin sadaya bongan cicing dina agama Islam ya urang kabehan maka kudu tunduk kana pelaturan Allah jeung Rasulna asyari haqiqatan huwallah asyari majazan huwar rasul hakikatna syariat agama teh ti Allah majazna ti Kangjeng Rasul jadi agama teh mungguh Allah jeung Rasulna kahartos nah iyalah sehingga Pak Bu bongan cicing di agama Islam kalakuan urang tinu gede sampai kanu leutik tetep ulah kaluar ti undang-undang Islam cek ulama dina kitab Sulamun Taufik ipis kitab nama dicaritakeun di dinya paslun yajibu ala kullil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wathubutu fihi ala dawam wajib ka sakur-sakur jalma anu mukallaf saha anu mukallaf urang mun lalaki geus umuran 12 tahun atawa umuran 15 tahun atawa ngimpi kaluar cai mani bahasa Arab mani teh Pak Bu mun bahasa Korea mah sperma mun bahasa Inggris nama cipejuh Inggris gulusur eta doang mun awewe umuran 9 tahun atawa ngimpi keluar cai mani atawa keluar getih help menurut bahasa kitab bahasa kuari nama men bahasa kolot baheula mah ngomongkeun kotoran mun cek bahasa Jawara nama si bewok uta getih eta mah bahasa Jawara tetangga kula balik ke Jakarta ngalentuk bedoang kotok ku tetelo mang kunaon mamang ngalentuk bedong kotok gering lain lieur kakajen kunaon lieur di Jakarta 2 bulan najo balik ka imah mau jeruk mau nangka mau mangga mau supermi mau ieu mau itu terus barang balik dina ka imah si bewok uta getih laju ku mamang atuh akhirnya cenah kuari si botak merana waduh ta eta lamun awewe sungut setana keluar getih beta wibo sia nya pan setan disebut sungut setan sebab setan mah gagah bisa ngaleleuskeun barang nu heuras bisa ngeuraskeun barang nu leuleus seta horeng panyakitna kiai bisa kengser ku seta santri bisa eureun ngaji gara-gara seta tukang ojek pemuda gelut masih nikeun seta horeng gila yang mata ka seta udang mana kitu teh seta
haram jadah doang ulah sungat sengir rodiah ai pehewaun awas ya maka lamun awewe geus dibejakeun ku kula tadi doang tadi lamun lalaki doang tadi maka ditaklif ku syarat dipaksa ku agama titah cicing titah asup kana agama nepikeun ka mana eta urang cicing dina agama Islam cek ulama watsubutu fihi ala dawam nepikeun ka modar eta urang kudu cicing dina agama ala haddi qauli ta'ala akur jeung pangandika Allah dina Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun hayang eta urang dia ya urang nan ngarapanyaungan boga anak bisa macak urang doang tadi nutiluan teh hayang tanto pasantren kadang ikut celi dia bisa yang mata rorek budak dia celina tibang hayang doang boga anak anu soleh tadi cek kiai geus diomongkeun ngan hayang doang dididik di pasantrenkeun kita belajar agama jadi anak anu soleh moal dia paling gede hulu seleh tolol Masya Allah urang panyaungan mun urang panyaungan ibu-ibu nek nyen kue bolu maka adonanna kudu adonan bolu atuh bener iya mah urang dia ari ngomong hayang nyen kue bolu dia ari adonan gemblong nu jadina gegeplak hayang boga anak anu soleh tibang hayang doa ngan hayang ngahayal jelema hadirin hayang panen temelak pare buahna mudah-mudahan kakak hayang panen atuh buku anjing cadadeng-deng hayang 3 ton melak pare henteu laju atuh mudah-mudahan bae edan dia ngalamun jelema model gitu hayang boga anak anu soleh nganti bang hayang doang Pak Bu jangan mengharap melak mudah-mudahan kahartos ata kiai lain itah jadi kiai lain Pak Bu lamun hayang boga anak anu soleh tenden di perjalanan orang soleh atuh bagi eta anak ulah kabeh ngagiuk ke sekolah bae isuk-isuk alet-aletan alabatan kuntul abring-abringan lulus di sekolah 600 orang nuka pondok paling gak aya opatan eta ge nu naon nu teu naek loba nu blek di kapondokeun tolol dia nyiksa kiai doang anak loba umum bangga alhamdulillah cenah ji anak teteh mah ieu kuari menang BH siwa cenah batur ge beasiswa alhamdulillah cenah anak teteh mah janu kahiji lah kuari cenah alhamdulillah mana jeung geus sarjana 3 S3 jak kuari cenah alhamdulillah kuari geus gawe di Cilegon di percetakan horeng ngitak bata nu kadua mah cenah S2 alhamdulillah kuari geus gawe ka di kamari cenah di Serang di kalistrikan jak kamari ge kasetrum atuh hade dia teu modar ada anak nu katilu mah cenah SH sarjana hukum jak kamari balik di penjara geus maling kotok meureun ada iya nu kaopat tak justru iya nu kaopat maka kabingung kayak gitu nya otakna belet idiot celina torek ngomongna sebedug sakali jelemana ngacah bae irungna lehoan bae celina congean laju ta eta mah ku kakak deuk dikapondokeun bae tolol dia nyiksa kiai geblek aing bage nu otak normal ieu ngaji gati eta deui jelema sesa geblek sia cing Bu Pak manikir maaf ndek nanya kula ya ke orang dia iya di Panyaungan atau di Gulusur baji iya di dia nan lemburang karena Panyaungan iya di Panyaungan lamun lebah anu paeh coba ya jawab ya loba di kuburan tak urang dinyana loba di masjid
Jujur, bohong dia burut. Dia loba di kuburan, kamasnya di loba dangdang ngonang telmur batur. Loba di kuburan, loba nama kok mun mengoror. Kunaon kaciri bab nyalatkeun bete begug. Ulah jauh-jauh kah? Ayo coba. Palikir ku kabehan. Lamun urang dia nu mondok, doraka dia ka tukang toge-togena. Ai gagabah pajarna meureun. Sok hadirin sadaya. Punten 5 tahun ke depan eueuh nu belajar agama urang dia. Aya nu paeh budak sakola moal begugeun mandian nu modar moal tek ceuli aing. Bener tante? Hayo geura. Coba ayeuna. Kabeneran panguluna paeh tukang mandian. Dak cenah kumaha pangulu tukang mandian nu paeh kuari. Ngaju kumaha cenah mandian teu nyaho cenah engke teu bisa. Ngaju kumaha cenah geus urang asal beus bek kerabakeun we geus. Brus bek ka kobak. Eta mait kok kelepekan ngap aing cek mait cenah. Eta mait kok atuh hirup deui eta mait. Dulur, teu mustahil model kitu. Lamun urang dia pala hadirin sadaya. Urang panyaungan lamun kudu lalawara kana belajar agama. Dasarna ge ulah jadi kiai kabeh. Bisa berebut berkat. Kiai na kudu aya, ustad na kudu aya, RT na kudu aya, lurah na kudu aya, camat na kudu aya, bupati na kudu aya, DPR na kudu aya, geblek-geblek ge. Leus teuing manehna nu geblek urang nu ulah. Bener gitu bener? Bener. Atuh ja eta. Pan punten makana ibu kuring sering ngomong di hadapan pejabat. Bagi itu ke pejabat. Mun urang dia per RT nu sakola, awas ya Pak RT, Pak Lurah. Mun urang dia anu sakola 30-an. Kami minta ti rombongan santri, rumah santri loba-lobaan tiluan beheulanan. Leuwih heula diomong. Sanu mimpin doa, sanu mimpin ngimaman, saanu ngurus ieu itu. Ka mana nanyakeun barang halal? Kumaha endek ngeusi imah, kumaha endek ngeusi masjid, sanu ngimaman salat, sanu khotbah. Kaharti ku mamang. Atuh jaeta. Islam tepanatik silakan nu jadi guru SD terus nu SMP terus berkiprah di relnya masing-masing asal tujuanna li'i'lai kalimatillah kasama barang-barang kanggo ngagungkeun agama Allah. Ai urang sok berat sabelah SD isuk-isuk eta budak leutik tenang ngaranna TK diantarkeun ku indungna jam 7 indungna nu sakola balik jam 10 salakina mabok jak kejo can asak. SD diantarkeun SMP bareng indung lagi kot ngilu ke sekolahan didaftarkeun diantarkeun dulur hadirin sadaya SMK diantarkeun tapi kudan lebat tas magrib anak teu belajar maca Quran tangkorak indung bapana ngajar dog bae dikamanakeun polo dia teu model kitu dibebek peuting mah koing budak di haram jadah ulah sok berat sabelah tah hirup Pak. Naon melototan aing? Teu saeutik kula muka riwayat, Pak. Kula ngomongna sok heuras bae. Kula boga indung kolot Haji Halimah binti Haji Hasan. Asli urang cemplang. Makamna di Cijungjang deket Kiai Haji Tatang. Jadi indung kula bapak kula asli keturunan cemplang Karampones Kal Mukarram Kiai Haji Anas Kacijungjang terus tah almarhum Kacurugong tah Haji Olani lurah terus kula asli urang cemplang urang Rampones turunan kula hadirin sadaya geus kula masih urang di dulur kula loba di Guha aya di Rampones Mapugu entek kula ngomong rada heuras rada kasar sigana aya watak daerah dieu doang nih ka beneran ngadu di dieu horeng papanggih ieu cing dulurna di dieu aya mama nek marah geura teu deuk piraku bari mah
Alhamdulillah kula loba baraya. Begitu kula ceramah di Guha, pertama kula diondang ka Cijungjang. Cek abah kula eta makom makolot cenah di Cijungjang, Ceng. Haji Hasan. Oh. Haji Hasan, lain Haji Hasan itu. Lain Haji Hasan Ibu Atut. Jadi Haji Hasan eta boga Haji Halimah binti Haji Hasan binti Haji Hasan bin Muhsin terus kali itu nanti kula poho deui kudu namanya ieu teh kana turunan teh gitu. Saeutik beta mengenalkeun awak jadi urang dieu engke ngaku ka kula supaya ngaku gitu. Kumaha ide aku nya eta maka dulur kieu geus piraku kitu dulur ka dieu nya teh dibekelan kudu boga kaisin urang dieu ieu gitu maksudna kula mah gitu lamun tah mah hartina teh kitu nya ieu nalika kula ulin ka dieu kitu pada ngaraku alhamdulillah terus ya atuh heujacan anggos awas geus kembali Pak Bu wayahna nya anak urang dibagi nu dua tah mondok nu dua misalkan bukan anak opat nu dua tah mondok nu dua tah neangan dunia akurnya nalika urang ke maot aya nu ngurus kartos awas ya cek Allah dina Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas wallahu alam bimuradi ulah malodar dari kabehan cek Allah ulah paraes ya kabehan ulah maraot anjeun sadaya terkecuali mautna aya dina agama Islam. Iyalah pala hadirin sedaya. Sehingga neangan Islam nu kafah teh susah, Pak. Neangan Islam anu sampurna teh gati. Ulah jauh-jauh urang ieu dina sapopoe belanan. Salat geus belang bentong. Bener gitu. Aya jelema rajin sedekahna. Rajin tapi salat teu pati beuki. Pan loba eta nu kitu eta. Nya, Kiai. Heuh, loba teu? Loba. Aya eta sia rajin ngajina, rajin kitu hatina salatna. Beunghar hanjakal pelit ka bina-bina. Loba nu kitu. Ai terus aya kabeh mah di dieu nu kumaha ge horeng. Ayanya. Atuh eta aya deui Ki Haji Ongko beunghar lumayan, mana rajin ngaji ka masyarakat galak anakna nu bika make celana pendek bae. Aya nu kitu. Pajuan kerud malulu. Susah neangan Islam anu kafah. Iyalah pala hadirin sedaya. Maka urang tinu leutik anu gede kalakuan namun hayang salamat agama patokanna di Islam mah diatur ieu mah teu meunang ieu mah meunang. Makana ge eta kudu nama eta. Kadagang-dagang urang lamun deuk dagang kudu ngaji aja babul bae jeung kiai kunaon kitu. Kumaha cara dagang nu bagus pelaturan Islam. Ulah urang mah pan dagang kabeh asa meunang kauntungan bae. Tadi pikirkan halal jeung haramna. Jakatna kudu sakumaha panjarang eta nu kitu betul apa tidak? Cing maka cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wallahu alam bimuradih 3 menit deui. Engke ulah tutup buka ngongkosan moal ka kula. Nek naon sakereng-kereng. Urusan ake Badri ieu mah. Badrinya gitu. Entah kula mah menta moal kana Badri. Gitu kumaha maenna bae sadiberena bae ngan ulah leutik teuing we. He atuh moal endah bahaji leutik teuing mana naon ge. Teu endah eta kieu naon leutik teuing mah. Ih teungeunan ibu-ibu jajal make celana leutik teuing geus kikian me lah. Teh kunaon kutak ketek bae. Waduh kaje make celana leutik teuing nyeri cenah teu kuat. Leutik teuing teh endah teu naon eta leutik teuing. Atuh kula ge kitu bae eta. Dibere kitu kudu hajat tuh. Dibuka di mobil amplop leutik nyeri eta ge hati aing Surabaya. Hampura Badrinya bohong hampura Badri. Bohong Imam Badri ulah dianggap imah keur lalaga. Hah ulah dianggap lalagaan.
wallahu alam biborode cek Allah hei jalma nu harariman asup anjeun kabehan kana agama Islam kapah ulah sapotong-sapotong ternyata nyian Islam kapah susah gati pak leres da geus lamun tani kudu tani Islam lamun dagang kudu dagang jadi pajabat kudu pajabat bergaul ge pamuda kudu make akhlak umat bikang ke neng parawan gelis bujur hauk dia make pakaian kudu pakaian is gitu kumaha tani Islam aya di dia sawah aya teh sawah di dia oh ada kebon mah aya sing bener mun tani ulah sokan geser-geser tanah batur atunya ulah jadoraka imah halal melak awi di perbatasan pan awi mangarambat nu mana cenah batasna nu eta terus beuleuh teu ngageser 1,5 meter terus 1,5 meter sing ade mun dagang kudu dagang Islam sing bener dagang ulah sok nipu barang goreng bejakeun goreng ulah sok dibagus-bagus goreng mah goreng bae pala hadirin sadaya ulah sok loba ngabohong mun bergaul para pemuda sing ade make akhlak umat Islam jelema kuari bergaulna geus teu make akhlak umat Islam nu mawi Pak Bu pala hadirin sadaya deuleu keluarga urang anak-anak urang geus teu hayang geus teu daek make ajaran Islam makana Islam hancur ku umat Islam keneh bae jengkol ajur ku hileud jengkol moal ku hileud peuteuy peuteuy ajur ku hileud peuteuy moal ku hileud jengkol Islam ge hancur ku umat Islamna sorangan sebab geus teu daek ngaindahkeun kana ajaran Islam embung diatur ku Islam deuleu ku ari pergaulan Masya Allah bareto mah budak leutik rame nu belajar maca Quran kagulusur ka mana ka dieu ka ditu bareto budak leutik SMP wow belajar rame keneh ai kuari budak SMP balau cikur tos magrib nyalak HP bari dangdarangdan di hareupeun mana maredok nungguan careuh liwat ya ieu careuhna loba di dieu ieu kotokna loba di dieu iya bapak kotok deh diharap deh itu diburi indung kotok deh dibawa anak-anak pamuda atoh dibalikkan jam 2 peting punten ibunya cenah putra ibu ditamun baik wabdi atuh mang gak ujang ibu mah nitip bae ka ujang aduh nitipkeun anak parawan ka bujangan atuh teu beda dia nitipkeun kotok kacareuh teu dikeke-keke buluna mah beunang tolol ku bager amat eta careuh ku soleh amat eta careuh kotok geus dibonceng kana motor dibawa kanu poek pira ku tadi kenyot-kenyot acan susuna aneh aing hayo ngaku dia careuh hadam jadah dia careuh ya ieu careuhna seserian itu belah ditu lasun meong congkok deui cocok jasa kumaha ya terus careuh haru aing sing kade bu anak sing bener entak sing kade mantak anu nganjang tanya aceng nek ulin ka imah nek ulin ka anak emak heeh hayang ngobrol mohon diizinan mah mangga sampai subuh di baturan gitu kumaha gitu mun teu mabur deui ke lalakina ge atuh moal daekeun ieu ka coba gitu tak tegas kolotna iya majing lain pasti cenah masal dibeli kita cenah sate kan pasar Ciomas ka ditu cenah cek induna heuh kami gasal tapi dibelikeun kacang lah cenah arariseng eta memeh mawa anakna pamuda ulah bangla ka Ciomas meuli sate 100 tusuk meuli kacang mena 2 kilo tah ma bah kacang 2 kilo sate 100 tusuk dibawa anakna dibalikan jam 2 peting cerik anakna oh emak jeung abah mah ngeunah ngakan kacang akan sate tungtuna kacang neng di sate di tengah jalan nah cendol di kalapaan gundal gendol eueuh naudzubillahi min sing jauhkeun urang kampung di dieu amin ya rabbal awas bu nantak dengan Islam nu kapa susah maka hebat berhasil Yahudi mengguncang umat Islam hiji dengan alat ya modal HP kabehan HP loba manfaatna madaratna leuwih loba anak urang sok Pak Bu Masya Allah loba tukang tipu tina HP loba hipnotis tina HP
selingkuh salaki jeung pamajikan tina HP, gara-gara pisah salah SMS salaki jeung pamajikan pasca rumah tangga gara-gara HP. Loba manfaatna, loba madaratna. Ibu-ibu kudu maka dari laga HP na ge beuh hayang nu bebe black berong. Enggas bo, bikang mah HP ieu asal nyambung bae. HP nu bareto teh HP naon geun ngaranna? Ah eta bae enggas. Anu suarana titit titit. Tah eta bae geus. Asal titit-tititan mah waduh pasti salaki aing ya. Sebab geus sabulan teh balik-balik sebab suarana titit-tititan sih. Sebab aya titit mah deket ka totot ieu. Urusanna geus hayang tereh tutut cenah. Awas ya Bu ya. Pan urang janji Pak Bu, hadirin sadaya adak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ira kiai janjina bareto keur zaman arwah. Begitu ditiup ruh ku Gusti Allah na jero beteng indung urang, ditaras ku Gusti Allah. Alastu birabbikum, wahai cabang bayi, cek Allah, apakah dia ngaku bawangi pangeran dia? Sadayana cabang bayi jawab, qalu bala syahidna. Sumuhun Gusti, kantenan Gusti, Gusti teh pangeran abdi, abdi sejata turut ka parentah Gusti Allah Subhanahu. Tak urang janjina marek ibadah tak ka Gusti Allah. Borosot be jelema lahir ke alam dunia. Jawab lomba ingkar janji apa lomba nepati janji? Atuh jatah ngaku. Buktina ingkar ulah jauh-jauh salat besesa. Sasa di kebon, sasa di sawah, sasa di pasar, sasa kukumbah piring, sasa nyeusuh, sasa ngozek, sasa ngomongkeun batur. Eta pan urang salat sesa, kadang-kadang teu salat-salat ad. Punten hajatan ngondang kiai, hajatan walimatul arus, ngondang kiai, ngondang kori, bo amprekan. Tapi kita kadang-kadang para warina henteu salat sagrup tah. Tukang salon jeung tukang tenda cara rape henteu salat 2 grup. Tukang rias cara rape henteu salat 3 grup. Panganten age bedak nabi sikena cai wudu maka lunturan teu salat 4 grup. Tukang para di lur 2 poe geus teu turun-turun nungguan opak jeung cau henteu salat 5 grup. Sahibul hajatan ge sibuk nariman amplop jeung tamu teu salat 7 grup. Berarti eta hajatan teh ngumpulkeun jalma nu tilok salat. Idi jatah ngaku. Awas. Pak, Bu. Kumargi sakitu Bapak Ibu jamaah sadaya. Geus eta tata cara ngadidik anak. Para hadirin sadaya, hayang boga anak anu soleh, urang dihayang anak nasaroleh. Jacala lagur. Heuy hayang boga anak anu soleh. Cager kabeh. Tadi teh saur kaya jopik cenah ge. Sanajan bapana gebleg ge anak nama hayang hayang endah. Mun hayang boga anak anu soleh, Pak teuneun di perjalanan orang soleh. Mun hayang boga anak anu soleh, maka indung bapana kudu mahabbah ka jalma anu soleh. Kudu resep ka orang-orang soleh. Ieu maka da ka ustad hewa ka santri henek. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu, Pak, tinggal itu. Orang soleh, contoh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim gaduh putra Nabiullah Ismail. Bapana soleh, anakna soleh. Coba kumaha eta? Ku solehna Nabi Ibrahim. Eta Nabi Ibrahim pan ngimpi tita mencit anak dicoba ku Allah. Dina impianana pencit anak anjeun tuh nu ngaran Ismail. Ngalamun kang jeung Nabiullah Ibrahim. Bebeja ka anakna. Cek Nabiullah Ibrahim ke Nabi Ismail, ceng kasep anak abah ka dieu bager. Aya naon bah? Abah keur peuting mah ngimpi kasep. Ngimpi naon abah? Ngimpi ta meujit aceng. Laju kumaha aceng daek? Da ieu teh perintah Allah. Kumaha jawabna? Bah, ulah ning nyawa abdi hiji,
mun memang ieu perintah Allah 1000 nyawa abdi ridho ikhlas dikorbankan mun memang ieu perintah Allah insyaallah abdi moal ngarasula bakal jadi jalma anu sabar. Tuh bapak soleh anak nage hebat henteu ya Allah ya Rabbana. Lamun urang dia bahagia urang gulusur contoh ngan mustahil asana moal aya zaman korim atau orang panyaungan cek bapak nak kieu ceng ka dia naon bah lain aing keur peuting mah ngimpi ieu ngimpi naon abah ngimpi ta masjid dia laju kumaha dia daek kumaha jawabna mending abah nu geus kolot non teu geblek ta anak kitu jep pijengkeleun pajun kerud malulu matak sing kade ngadidik anak ibu ngaraneukeun anaknya capek geus gede tungtungna anak ngalunjak di dunia nyang sarakeun nyapekeun di akhirat pomo bakal nagih kana jadi indung bapana. Sehingga hadirin sadaya lamun anak doraka anak ngalunjak ka indung bapa keheula ulah kageur nyalahkeun anak keheulan sakumaha Habib Abdullah nyarios na kitab Nasaihud Diniyah cek Habib Abdullah man farrata fi ta'dibi auladihi wa hassana tarbiyatahum wa zarra'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa qillatal mubalati bi umurid din thumma aqahu ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ngarti henteu atuh emang kaciri ku lagi molotot tabecus. Awas Bu kieu mun bahasa panyaungan nama tadi mah bahasa Arabna tuh ai kami mah santai seutik bisa bahasa Arab ih moal eleh kami budak sekolah nyorang pan heubeul aya dongeng budak sekolah dina mobil bus ngomong Inggris jeung baturna biasa fang war ka ditu aya di budak sekolah teh santri cek santri nu saurang dak ulah kale siap cenah urang ih aju kumaha urang ngomong Arab pada yang teu bisa enggak soal lama walama teh ya atau di embat mah walama cenah saurang walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam cenah saurang tuwaffiya bil madinati syarifatil munawwarah Abu Abdullah cenah saurang wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah seorang dia ngomong wa makata fi syarong saqim ayu ansuk ma wasaqwa walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala qaulir raji tis'at asr qamariyah wa ana liz zamani ayyan jadi anu sodah hadara ummu lailata mauli azat maryam wa maryam fi nisbul hadratul qudsiyah wa akhadha al makhadu fa walada sallallahu alaihi wasallam nuriyata la usana dibeureuna aki-aki cek aki-aki marhaba ya nurul atau marhaba dina bos budak sekolah ngahenen atuh bahasa Inggris maka bisa setahun kayak orang privat manggil guruna cek udang kadia kula pakai bahasa Inggris gampang setahun bisa kita belum tentu 20 tahun kau orang kakuasai bahasa Inggris mah tuh gampang kula ge setik-setik bisa no smoking dilarang merokok berarti ngerti kula ge good night selamat malam good morning, selamat pagi. Gujubar, selamat ngojai. Is this one? She is diseretawan. Atuh anu gitu iya. Anu nu gitu iya. Kunaon satahun kepeku. Bener tak? Mata keceng kudu rek ngaraji hirup mah. Cek Habib Abdullah sing sajalma nu lalawora ngadidik anakna wa hassana tarbiyatahum mahabbatad dunya lalawora kana urusan agama hadirin sadaya ngabaguskeun kana perkara dunia wa qillatal mubalati bi umuriddin tidak memperduli urusan agama lastaing dia teu bisa salat ge nu penting loba duit lastaing dia teu nyaho sifat 20 nu penting mah dia boga titel sarnaja jor teuing dia teu bisa naon ngaranna babudu nu penting mah dia boga pansa
Masya Allah, engke kecina kiai di aur di onang darah datang tangkorak dia doang kotok beta kiai. Iya, ngomong doang nuh. Ngege di gua pada datang lah setahing. Tuh penting mah dia kalau duit segala ge dulur. Masya Allah tidak memperduli karena akhlak urusan agama. Terhormat ke orang tua, tidak ngehormat ke indung bapak. Bu, geus gede eta anak ibu, tileletik ku ibu dikandung-kandung. Ya Allah ya Rabbana, laju diparaban, terus kurang diurus. Geus gede ngalunjak keneh nganyerikeun ka indung bapak. Tsumma qau ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ulah wa kageur nyalahkeun anak. Lain salah ki Arya, salah tangkurak. Ngadidikna teu endah. Pernahkah ibu jeung bapak ngakhlakan anak? Pernahkah ngelmuan agama ke anak? Pernahkah nyurungkeun anak ke pesantren? Balikeun ka dinya. Nyeri, teteh maji nyeri tetangga kula kudu jeritan. Kunaon teh masyaallah anak kan dua-dua lah tapi aweun peduli Kang teteh. Bahkan cenah balik di Jakarta dagang minta modal bahkan minta kalau popolotot ka teteh. Bahkan dengan gebuk segala masalah cakula anak dajal Endrin anak itu mah. Awas ya para pemuda. Indung gagambah Masya Allah. Talebah dia dibalikin ke kula teteh bareta tengah denge. Cek ulah ge eta anak engke heula dunia make nuturkeun. Dasarna ge kasab teruskeun, tapi urusan supaya boga akhlak, supaya bakti kana jadi indung bapak. Awas para pemuda, tukang usaha, baik nutuk nu mondok. Mun hirup hayang barokah, kuncina indung bapak. Jarahan kuliah makom Sultan Hasanuddin. Pentingan di ditu kuburan Sultan Hasanuddin. Tapi lamun eta jelema taledor ka indung bapak, doa wali, doa kiai, dulur moal tembus kalau mahfuzna Allah. Ngagantung di tengah-tengah lamun eta jelema tukang nganyerikeun ka indung bapak. Doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kanu jadi anak lir ibarat doa anak nabi ka umatna dina pada wajah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bodoh indung urang jeung bapak urang teu neurake doa anak kabatur ka anak nama alabatan karamat. Doa sultan mandeg, doa wali songo mandeg balik dia wapak ratusan juta ka Kiai Hikmat hayang maju usah tapi ngantepkeun indung bapak menteledorkan kedua orang tua. Jangan harap usaha maju, jangan harap bisa masantren ngaji bisa, jangan harap hirup berkah. Kuncina orang tua sanajan bagus eta mobil eueuh kunci setataran moal kudu hirup. Karti pemuda geus eta jendol-jendol ge bapak dia hideung-hideung ge indung ku maneh kudu hormat. Masya Allah, betul apa tidak? Indung anu ngandung teteh eta reuneuh eungap tah henteu. Beuh 9 bulan. Mantap kudu ka indung. Can nu kudu dihormati heula Kiai, indung heula. Mantap panjenengan ge. Da indung mah derajat teh 3 tingkat dibanding bapak. Geus mun mere duit ka bapak 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Nah cek ibu-ibu cocok lebah dieu mah ye. Lebah duit beda cocok haram jadah doang. Bener. Tak denge takut jadi bapak dia. Lebah duit beda cocok. Oh. Bener iya Pak. Indung mah pohara, bo 9 bulan. Eungap tah henteu. Galibna. Eungap capek. Capek ente ibu-ibu rono. Capek. Saya gara jajal lalaki. Ya ulah jauh-jauh kalapa gandong saminggu be Kiai. Jamual beuki eta lalaki. Cek gandong na samping ki be kalapa ayo ka mana urang bawa ngising ke masjid gitu. Tapi bikang sabar. Bener teh Bu? Ya Allah ya Rabbi. Bu, coba jawab deui. Eta ibu-ibu ngajuru nyeri. Allah karim nyawa nu dikorbankeun Pak. Kula pernah nanya ka indung kula. Cek ulah umi ayeuna nu kasep. Coba ka dieu. Bade naon? Iya umi punten bade naros. Mangga, naros naon? Eta umi keur waktu ngajurukeun abdi nyeri. Keur dieu kuat hudang nangtu. Atuh maran be nya jendol tah hulu dia. Aing sampai ka soek-soek cenih cek kula. Ari kitu sok-soek eta lamun ngajuru. Ih. Masyaallah bapak dia mah diuk beda baku bari ngarokok lain mah dia geus bijil cenah. Sakitu-kitulah.
lalaki mah. Bener tante. Entak munasabah. Ai paribasa, hadirin sadaya. Ibu-ibu mah kasih sayang ke anak beda. Eta anak ulah kamari keur gering di rumah sakit. Alhamdulillah kuari mah sadar mendingan. Anak uih rumah sakit Serang. Eta ya Allah ya Rabbi anak ulah. Indungna mah geus ceurik bae atuh cek ulah wa cerik-cerik. Di bumi kene pak kena muntaber. Waju kula diudangkeun makanya kula geus saramah ti malingping nya tunduh datang nangareuna jam 4. Barang jam 5:30 nyor. Eta majikan kula kuat ge gua udangkeun geus pias. Di dulu anak pucet atuh kula ge kuat leungit tunduh. Laju ceripan bikang mah laju jaweh bae. Atuh kula ge atuh ilu tagiud laju nama. Henteu cerik ngan urang atuh selain gerak ka haji gerak starter mobil eta kula teu nita supir seak mobil starter ku kula. Hadi sadaya eta kula rangkap-rangkap kacau kena kutang segala macam. Kitu kena kutang aing. Meh beku kula androk kapake coba eta. Kitu kan kumaha sih kitu kan sok kagetan bae. Hadena aing kitu kan ka rumah sakit teh make androk ieu. Eta kada samping bener samping ho kitu kan. Bisi androk lain naon. Indung mah beda ka anak, bener teh Bu? Nu nganu, lamun ibu-ibu lamun imah anak jaduang nu edan. Anakna ditimang, nang hulung teuing, nang helang teuing, nang pintang teuing. Kumaneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung, kumaneh meuni geunuk. Atuh meunang teh alaka tangkorak dia. Uyuhan teh doang jantung cek inget anakna. Mata kayak paribasa bah. Mun hirup hayang berkah ceng usaha hayang berkah lamun urang hayang masantren hayang tereti mau ngaji geura minta doana ka indung bab indung heula bener gitu sugan urang panyaungan atau orang gulusur kieu Pak Haji mun dia hayang berkah usaha hayang tereti mau ngaji geura minta doana ka bapak indung aya nu gitu itu bapak indung mah tu bapak kolot. Wah kabeh ge indung heula bener gitu bener. Ibu kabeh ieu ngaranna jempol indung leung. Aya bapak leungeun. Ibu kota aya bapak kota. Ieu ngaranna indung. Aya bapak suku. Kunaon dia pugu ditajong jadi bapak suku aing. Kakesang-kesang indung. Sugan urang dia ngomong, kunaon dia pugu aing hareudang cenah bapak kesang. Eueuh. Kabeh indung. Bener teh ceng? Udah cuma segiris ya dalam cadah doang indung Masya Allah mata kalau indung kudu homrat indung mah beda ke anak nggak kerdahar anaknya diais baki bapaknya dahar pemikirannya dahar buruk-buruk bareng nangisi kumacak bapaknya anak tuh modal kumacak indungnya aduh acep jendol ge acep baik mual mahi ka indung ulah cuma cengi sarmina haram jadah pisil pihewal bener tanda mata ka indung awas kudu hormat cium tangan kitu kuduna kumak kiai cenah indung bapak kula mah geus maot sedekahan bagus hadirin sadaya zarahan makomna ieu mah makom indung bapak kau teu nyaho. Masya Allah kamu minum bapak main ke Balting di Jakarta ayah-ayah ke dia kamu mangna datang nekawin dia bisa kaliwara jadi muntah jarah Assalamualaikum waalaikumsalam ai jadi ya cek mamangna suruh aing mah paeh cenah ih ulah kitu mang cenah laju dia cager mang alhamdulillah laju dia nanti ya atuh henteu cenah kayak jayang pangi bede mamang sekolah geus kabel terus ulah aya jodoh ulah hayang jarah makom indung bapak kula di mana cenah makomna cek mamangna aing ge poho deui cenah mamangna gebleg deui haye geus urang teh angkeun cenah ka ditu ka makom didakeun ka makom gede ngan bade teh mah asalna cenah cirina tangkal berenuk horeng tangkal berenuk na dipindahkeun ku pangangon kebo kana pager ja iya ya pager kok dijarahan pager kabina-bina ta urang panyaungan ya Allah ya Rabbi ih coba anak rumah berkah eta anak geus ibu bapak ilmuan anaknya
payah serahkan ke ustad jadi dia tempat Ustad Badri ya atau ka Gulusur atau kanu Kiai Ofik atau kanu Kacidangi yang Kalmu Karam guru pribadi Kang Haji Toib da seueur daerah dia mah ka mana bae hayu gampang kanu jauh nu deukeut baheulanan bener gitu bener ya mah nah kemana dia pesantren deh ku ari di pesantren nu aya ge ustad kupluk ya Allah ya Rabbi kupluk kumaha justru dole ustad gararaga bener tak kiai halarebat bener tak pamajikan ge garalis awah pamajikan kiai nu jorek nu goreng awah teu level di mana ya pamajikan kiai goreng sadajana kiai na jorek pamajikan mah galis awah nu goreng teu level pamajikan aing di imah ruhai pamajikan Kiai Opik ngeburanyai pamajikan Ki Badri 100 watt awah nu jore cek urang dia panjenengan tetangga kami tuh ustad pamajikan goreng eta mah dia nasib ngaranna atuh gati geus nasib bade mah mana ge geus kodo mubrom tah mah Kiai macem-macem bae jelema ngomongna sakadae teuing urang diledek ge tenang baik bukti geus terjun ke masyarakat mah nu diperlukan urang bener tak geus anak cekulang ge anak bage eta mun isuk SD tos dor madrasah tipe tinggiring teu baca Quran gampang nu sajeuna dia nyonyok aksara dia nyaho praktek-praktek wudu ibu jeung bapak mere napakah zahir mere kejo mere parab mere nyatu mere pakaian tapi teu ilmuan anak masih kena boga hutang jaga DP kiamat ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ku anak urang ada nggak? Mulai jagi suk, mulai isukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ai jakas kamaman. Jeung teh ana. Aya naon teh? Keudeuting. Cuki badna keur penting kunaon? Keudeuting teh. Kunaon? Teh tadi nu Ki Badri. Kunaon? Aya Ki Jamaluddin jeung Kiai Opik terus teteh mah kasinggung meni nyeredek kana hate tapi dipikir-pikir ku teteh mah jelema bodoh ilmu teu boga pakaya teu boga mun anak teu bisa maca Quran sanu ngajaran makom teteh ke mun pae sanu ngurus-ngurus geus kuari mah teh ustad teteh mah nitip bae tah anak mangga pangilmuankeun pangakhlakankeun supaya teteh jaga ulah ditagih di kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala salaman be pok Soekarno 100 lembar popo naon nekerna Allah deui bae lebah ka kiai be karena Allah nak bae mata ke eta ustad jeung kiai karuru teu kaur majuhan karena Allah bae ya mamang dipenta ku sakola mah uang pendaftaran 2 juta teh ngomong mahal 6 bulan sekali bangunan seragam 500.000 teu ngomong-ngomong mahal pak kurang keneh gadekeun motor bapak dia kurang keneh gadekeun kebun kalapaing jeung tangki lain tuluy keneh kuat kitu ngabela cocok podol bab dunia belum tentu anak mama ngahasilkeun urusan bab dunia nage gampang urusan akhirat mah geus asana rada jang jauheun urusan bab dunia belum tentu pohara dibela ieu lah tibalikna urang ceuk ulah sok tibalik ulah sok amprekan teuing bener itu benar ya imbangkeun anak urang pan tadi cek kiai ge di dunia mah sementara bakal balik ke Allah Subhanahu nu ditanya ialah amal perbuatan urang waktu hidup di dunia akur kitu akur geus aya geus akur masa kieu bae muga-muga aya manfaatna nu leres ka opek hidayah ti Allah anu lepat kabodohan kula Haji Jamaluddin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.